Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ulah hilap dinten ieu dinten pangaosan di Kampung Pulo. Kukituna abdi ngawartosan kasadayana ibu-ibu hayu urang ngagugurkeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga kasadayana diantos diamsen ibu-ibu mah Pak. Hayu maacah maicih ditunggu. Teh Mumun teh Mimin diantos. Tak ulah hilap kapalih wetana ka teh Asmah, teh Rodiah, teh Empat, teh Uju, teh Itoh, teh Engkar, teh Mae, teh Kokom, teh Anti, teh Ati, teh Lilis, teh Neneng, teh Ucut, teh Mas Amah, kabeh disebutan. Bapak-bapak sok tara, bapak-bapak mah dua doang, bapak-bapak mun ngaji hiji tihang dua tembok asal nempel tonggongna kulapes hes. Bapak-bapak ibu-ibu mau bejana na majelis taklim hes cincreng bae matana tuh giras bae. Bapak-bapak mah kieu bae, ibu-ibu mah giras matana bejana komusna nu ngaran-ngaran awewe cicing di majelis taklim hes bejana giras matana cincreng bae nempuan cincin batur nempuan gelang batur balik di pengajian salaki gerhes dihudangkeun bari ngomong yeuh kakak saragam anyar ieu mah lebih mahal hargana geus 1.200.000 salaki ngahuleung pan saeutun dua gecan lunas geus nyokot deui tetep salaki mah moal marah moal bungah bae nu penting pamajikan daek ngaji sarangan bae ge jadi eta ketua majelis taklim mandi encan ngejoncan bari ngalonjor be na majelis taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini hari pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Setengah jam teh selawatan eta atuh sakieu fotokopian ge matak dibawa tas kulana ibu-ibu mah. Makanya ibu-ibu mah setiap ngaji pasti membawa tas jeung mawa buku salawatan atuh aya sesa kacang mabarorokeun, aya bobongkol lelepeun, aya jeruk atuh abuskeun. Dumatak abdi mah lamun ibu-ibu ondangan mamawa tas rada curiga. Isina mah bising aya kacangan saki setengah jam ganti di salawatanana. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad waha